Ya. Bah, tidak. Astagfirullahaladzim. Kabina-bina teuing. Karek genan sapoe geus kikianan. Mana tengah hargaan? Batur kanu parwasa? Astagfirullahaladzim. Erek jadi kumaha kaharepna? Urang teh kudu nyontohan teh kudu jadi jalma bener. Ieu tah. Saya pamawana. Iya. Arara main dihakan-hakan we karek genan puasa pertama. Kadieun. Kadieun. Urang teh kudu nyontohan ka jalma teh. Ulah padu. Kadieun. Kudu nyontohan urang teh. Kudu bener hirup teh. Ulah sok pararadu teuing. Cing atuh karek puasa sakali sapoe mas ya teh. Kabina-bina teuing. Balik itu. Balik. Wah aing bejakeun ya. Apa Ustaz? Macem-macem karek genan sapoe puasa geus dibaratalan. Hargaan lah kuno sejen. Benang we ka deuk wae. Yo aing ge lapar. Oh. Alus. Karek puasa sapoe, lain nyontoan. Hete ke batur bisa. Kalieun. Lapar teh sahur. Cekot. Tuh barang we di dia tuh barang. Barang kumaha barang atuh leutik Barang. tadi. Paling lapar. Aduh, ayah kugal blognya. Iya teh bulan Ramadan, bulan suci. Aisyahnya rumput itu kangen pos kalau kagarodin kali ya. Iya tah. Tah sieu tah. Panek kemana deh? Oh. Iya, bulan gede sih teh. Ku aing disita kira. Awas mun kanyahoan. Anu dit. Hargai atuh sih teh nu parwasa. Kalau ka kemauan karieu. Aredan sing areling geus kok asep. Yang puasa.